Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PR bahasa Sunda atas kacan. Ayah PR gitu? Ayah kata apa? Dah. Kan bagian pelajaran bahasa Sunda apa itu sekolah. Singkat ketinggali soalnya. Ngan hiji dah soal nama, ada mau contoh penggunaman. Ngeunaan bebas deh tama ek ngeunaan lagi kumaha urang. Nah urang tos can. Teu acan soalna bahasa eta teh teu kaburu. Irana dikumpulkeunana kenjing jam pelajaran katilu. Hayu atuh urang teh gawe ayeuna. Oh, hayu atuh. Keheula ayeuna urang panggunemanana rek ngeunaan naon? Ngeunaan penggunaman kerja kelompok we yuk. Oh, hayu atuh. Tapi satu acan ngerjakeun meser es heula yuk. Tilu. Oh, hayu. Hayu neraskeun tugasna. Hayu. Alhamdulillahnya tugasna rengse. Nya alhamdulillah. Hapunten bilih aya kalepatan atanapi kakirangan wabillahi taufiq wal hidayah.